Ku bismillah dikawitan tentang kisah percintaan. Nuku abdi karaosan cinta kahiji parawan. Awal tina perkenalan ngawitan tina inbokan nerasmi lana kontekan mulai timbul rasa nyaman makin lila kontekana tuluy neraskana WA abdi janten aya rasa anu teu biasa teu bisa diungkir deui rasa dina joro ati anjeun beda jeung nulian anjeun menarik perasaan seiring berjalan waktu ku semakin mengenalmu terlintas di pikiranku rasa ingin meminangmu lewat syair singkat ini mewakili isi hati engkau yang selalu ku nanti untuk menjadi jauh jati pamugi anjeun ge sami aya rasa kasim abdi supados bisa kabukti ikatan akadeun suci sakieu sairanana nyaritakeun ieu rasa cinta abdi nu pohara pikeun anjeun salamina.